Pang betah-betahna cicing di lembur ye bunda-bundinya karena di lembur mah seueur anu tiasa diolah oleh. Sapertikeun kieu aya anu masihan kiciwis ye urang eksekusi sareng asin. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bundi kumaha ye dararamang. Kaleresanya kamari teh si mamah teh atos ngarit ari teu teh cenah tos mopole kiciwis cenah ti kebonna teh seueur kenging sagembolan. Tahan mah nimu engkol cenah 2 meureunnan eta teh cenah katinggalieun anu ngalana. Nya atuh atohnya ari di pasihan mah komo ieu mangan ukur kenging mopole kade sanes kenging maoknya kenging mopole. Di kampung kieu mah nya bunda upami atos ngarala engkol teh ya si kiciwisna teh tara diarala dipasihkeun kanu ngararit atawa kanu kakarbon gitu ta. Di upaminya si kiciwisna tarumbuh teh meuni araratoh tah anu maropole teh. Tah ayeuna mah nya si kiciwisna teh ku abi teh bade dioseng-oseng ngangge tomat hejo sareng cabe nya diosengna teh. Ku geuningan atos mulai ngagebruskeun we si kiciwisna teh si kana katel mini. Biasana upami kiciwis dadakan kieu mah sok enak dituangna teh. Ya semu amis-amisan beda deui ajeng anu meser anu ti pasar. Aya bundanya si kiciwisna teh nya ari pas gebrus mah meuni pinuh si katel teh ari atos rada leumpeuh mah tuh geuningan jadi menciut ujug-ujug tos beres we ngagorengna teh urang asupkeun we kana mangkok tuh mangkok teu pinuh-pinuh acan nya bunda. Haos aya dengan ukur kiciwis sungkul yeuh aya asin sabungkus urang goreng we nya ieu teh asin selar nu digoreng teh kade bolak-balik ya bisi tutung si asinna nya selami geuningan isi asin teh tos asak deui urang lebetkeun we kana pisin alit. Menuna simpel ngan 2 menu tapi ieu teh nikmat kacida hayu urang tararuang.